Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi munfarid bil 'azamati wa jalaa mutawahhidi bi idqaqin 'abdu kama amtanajai an syuraka wa nutura'i wa amsal al-muqaddisa al-shidmatil qudusi minat taqwaya wa ittiqa wa itiswa ibiswa alina gabi wa syadati kabil mutali wa salatu wa salam ala sayyidina Muhammad hadi min abdulal wa ala alihi wa ashabillahi khulasat lahum a'mal wa sabatu minhum wa ahwal wa ala ajami'i manitabahum bimalahu min muhammin mahamidi sifati wa mahasin wa khilaf Ilahi anta maksudi wa ridha kama tu bi'atini mahabbataka wa ma'rifataka wa atini ma'aka pada amamatu ala dinya wa kulli najis wa ila hadrati Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in subhanallahi sallallahu alaihi wasallam wa asrada wa ta'ala jurubi sunnah hadrati sultan awliya kusimata qad bi'an la syuhida sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa sallallahu alaihi wa Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah 202 halaman 2 hiji juz 2. Dimaknaan ieu hikmah ka 202 teh Bapak di temaan ngajaga seueur dina jero dada. Layang bagi disaliki ayu abiro anwaridatih teu pantes pikeun si salik atau si muridin atau dama anu kudu mampah salik karena ngabecakeun atau ngedalkeun perkara-perkara waridah itu perkara datang anu kana hatena dina waktu mehna nuju zikir atau dinuju taqarrub atau nuju tafakur hatosna naon aina manhahullahu lahu min al-ulum wa biyati wa asrari tauhidiyati nyata naon eta waridah teh naon perkara anu dipaparikeun ku Gusti Allah ka manehna mangrupa ilmu laduni satana rahasia katauhidan. Ieu itu datangnya para yang bagi lahu anu mambaro anha ihtiyar minggu. Terus naon deui maka tepantes pikeun si salik ngadakeun atawa nyaritakeun eta perkara tumasar kana pilihan kaya sorangan baik biawasunuha walayutu alaiha ahadat ila syukor mursidan malah sabalina mena kudu nyebut ke satara tarusia sata ulah nembongkeun ka sawae iwa ka guru mursid. Jadi maksud dari dia ieu teh ieu atoilah merek mungkara atau misalkan peringatan atau ngamijaan atau khobar tapi ieu merupakan peringatan ya. Pikeun si salik teh jamaah anu kenujuk karena kasucian jiwa. Maksud dina ilmu karate nyata pikeun ngadidik mental si salik karena godaan berat dina masa waridat mah. Supados teu gampang pamer karena pengalaman spiritualna eta sabab pengalaman spiritual teu kabeh bisa beunang. Ieu nu jadi mata kuman di hikam dibatas belah sampai urang nyaritakeun. Bahkan ketika orang terlalu menggembor-gembor nyaritakeun bakal ngabahayakeun kana diri sorangan. Atau batal menyebabkan diri orang cilaka atau batal menyebabkan jadi fitnah ka dirina. Padahal tambah bener kayaknya tapi jadi fitnah ka dirina. Gitu. Tujuan naon? Supaya si salik bisa ikhlas jeung nyelametkeun hatena tina penyakit riya yang dipuji ujug-ujug. Hatena ujug teh ngarasa hebat ku diri sorangan. Sabab naon?
lamun rahasia hati dibuka ka jelema awam eta rasa nikmatna bakal pindah tina niat asalna kana Allah jadi niat kana pangakuan makhluk gitu. Jadi lamun eta rahasia hati dibuka ka umum eta rahasia nikmatna ibadah teh bakal pindah tina niat kana Allah jadi niat kana pengakuan makhluk. Naon maknana dina ilmu haqqaid walidat ilmu atau rasa nu datang ti langit. Ibaratna omongan manusia antara diri urang jeung Gusti Allah. Itu ibarat omongan manusia antara diri urang jeung Gusti Allah. Hakikatna eta cahaya ilahi anu asup kana hate teh sifatna lembut pisan. Maka lamun dicaritakeun ka jalma anu teu ngarti eta cahaya bakal leungit atau moal fitnah gitu. Ya. Jadi non mana hakikatna lah kan eta teh wanita anu nu ilahi anu asup kana hate si salih eta bener lembut pisan. Eta mun dicaritakeun ka jalma anu awam anu teu ngarti eta cahaya bakal leungit atau moal fitnah ka dirina. Bukan loba caritana eta jadi perkara nu ngabahayakeun dirina tong ngabahayakeun bahkan lagi kaleungitan nyawa. Geus pugudi jadi fitnah malah disangka naon, disangka gelo, disangka naon, disangka edan atau disangka naon, disangka sinting atau misalkan teu hidung. Atau bahkan dia eta bisa jadi moal fitnah karena dirina disebut wah eta mah cenah takat-takataikan eta. Jika loba pisannya karujuk kana anu menggeluti tina zikir sehingga kalau disametkeun dirina akalna diangkat karena betah tinggi malakut teu bisa balik ka mulki sababna teu boga guru teh gitu. Nyaritakeun wanita tanpa izin guru eta hakikatna sarua jeung ngahianatan amanah gitu. Ya, amanah kisah amanah ti pangeran. Karena Allah teh mere rahasia ka urang teh asrarut tauhid atau rahasia tauhid atau kamarifatan atau misalkan alam goyobat. Alam goyobat gitu atau misalkan orang alam amsal anu misalkan atau alam pageto gitu kan. Anu batu macan ieu urang teh kadang-kadang sok aya eta teh etisna tuluy eta naon eta teh ketika wanita diomong-omongkeun ka batur bahkan di pasar eta teh teu etis atau teu boga adab. Maka aya prinsip alkit menyebutkeun ruhsia logikana kieu sagala rupa anu masih keneh mangrupa bibit dina jero hate lamun sering dikedakeun maka energi spiritualna bakal beak dipake ngomong lain dipake naikeun derajat hate ya galgana. Rusia anu dijaga bakal jadi tanaga pikeun ngarobah akhlak tapi Rusia dicaritakeun bakal jadi eusina bibir hungkul anu ngasaukur jadi dongeng kenna. Nah, semua waduh teh ka mana we piraku ya kieu padahal teh ngomong teh bener sesuai awal ulang. Jadi tambahkannya dina sabaraha kali Ibnu Athaillah nyaritakeun kade jaga-jaga lamun urang misalkeun ke dina mapa jantor itu sabab naon julma teh anu teh hijab anu paling besar itu nanti anu paling baik itu adalah sebenarnya nuroniyah sebenarnya cahaya. Ieu kasih sari kadang-kadang misalkan kalian keur zikir tuluy ngarasa hati teh tenang jadi kita tenang seperti air anu tenang teu ka teu endang teu saori tenang tiis sampai ke nanti ka ceurik ceurik naon ceurik ku sabab meunang kabunga ku Allah geus dibukakeun pintu spiritualna atau pintu katauhidan atau pintu kamarifatan. Atau Allah untuk itu orang menang ilham pituduh tina ngeunaan hiji masalah anu bakal terjadi ka diri urang atau anu ke urang keur boga masalah bae kitu Allah teh. Maka eta praktekna eta rasa tenang jeung ilham teh disimpen dina jero hate ulah diumbar ka batur. Jadikeun tanaga pikeun rajin itu jadi motivasi. Oh ya Allah nikmat ibadah kieu nikmat zikir teh ya. Yang bapak satik seutik diposting di medsos. Alhamdulillah tadi puting karasa nikmat pisan tahajud teh. Menit tenang. Tah ieu disebut nyaritakeun walidat anu mata kurangan ajen amal. Ngarusak pikeun diri urang. Teu meunang kamu ka jelema Allah misalkeun contoh urang, duh urang misalkeun keur dina zikir kamari teh nempo sesuatu perkara anu seuneu ngabebeula. Keur dina zikir teh seuneu eta ngaduluk hiji kampung, bari jeung seuneu eta teh warna biru. Caritakeun urang ka mana-mana. Entah cek urang teh engke dina poe 2 minggu di bakal aya bencana. Kade hati-hati. Dicaritakeun walaupun eta teh
asal dina saestuna Allah masih waridat atuh mere nyaho ka urang sancan terjadi ta eta nu bakal nirakakeun ka urang ya contoh ka guru nalika kalian ngerasa boga pengalaman spiritual anu ahing misalnya naon nyimpen papanggih para nabi nyimpen papanggih para guru nyimpen ngaranti mungkin ngerasa loba kaheranan atau kabeneran firasat maka orang menang nyarita ka guru menang gitu ya menang ka guru ya orang menang nyaritakeun ka guru selain ti ka guru ulah nyaritakeun we ka nu lain ya ulah nyaritakeun ka nu lain gitu sababna naon guru mah nya bakal mere arah atau validasi atau pengakuan lah eta teh bener ti Allah atau ngan saukur godaan ti setan atau hawa nafsu si waridat eta teh lamun urang carita ka batur ka jelema awam maka batur bakal nganggep urang naon boga kaahengan atau bakal urang misalkan urang bakal jadi takabur gitu atau bakal ngerasa urang jadi sombong eta kudu hati-hati urangnya nah lamun tina zikir urang misalkan ketika simpen we urang misalkan rahasia misalkan alam goyabat urang misalkan ka malakut jabarut misalkan atau orang misalkan lanjak ke amsal ke misal ke pageto nah cara bisa gitu ada ai kerjikin makan waktu dicepet ke tina perkara panjikeun mah sehingga loba ngajadikeun satoha kalwana kata-kata ketika orang misalkan mabok kepayang gitu kan ajaran mabok kepayang teh ekstase atau mabok kepayang ku zikir eta sehingga orang sadar leungit keakuan diri orang timbul perkataan-perkataan anu Allah ngirimkeun ka orang tina waridat eta seperti Al-Halaj Siti Jenar satade Ibnu Arabi si Abu Yazid Abustami teu misalkeun guruna Jalaluddin Rumi eta kunaon cilakana ieu ngaluarkeun perkataan-perkataan anu kunaon anu sakuduna henteu naon henteu disampaikeun ya disampaikan itu kan tingkatan spiritual paling tinggi ya gitu mah ngan urang mah teh ketika urang ngerasa zikir ketika ngerasa ketenangan diri teh ulah diwaru urang mah zikir kamari nikmat cek ulah kecuali ka guru sabana engke guru bakal mere validasi pengakuan bener eta teh atau salah eta teh atau bener kade hati-hati ku guru teh dibimbing ya guru mursyid teh dibimbing tapi lamun urang ditutup rapat masakanana teh ieu jadi ieu teh ngajarkeun adab ibarat masakan waridat teh seuneuna upami pancina dibuka wae loba carita maka asapna bakal jadi rasana teh eueuh kan dina masak teh kunaon sok ditutupan kalau baheula supaya rasana teh teu kabur jadi urang misalkan masak lagi urang usahakeun tutup supaya balik aromatina eta teh balikan asakan Ikan misalkan asakan dipun nanti dibukakeun mereka hiji bakal gancang bea katana sarina nu kaduana lagi bakal lila cin asakna saulah urang kitu urang misalkan aya waridat atau misalkan urang keur dina waktu tobat urang zikiran karena dosa urang gaya misalkan urang misalkan banggih atau hiji guru atau misalkan jeung papanggih jeung guru urang anu di atau jemaah anu di kehormat urang eta tuh sok dicaritakeun ka baturan misalkan urang keur zikir ningali babaturan mati bakal beunang ku cilaka kana mati dina ieu teh aduh makana urang ulah dicaritakeun tina hasil waridat mah tapi urang bejakeun ka baturanna bisa mah engke teh poe eta teh ulah ka beberangkatannya atau kurang kieu engke poe eta aya acara teh eueuh urang ulin jeung urang pada urang teh nyelametkeun eta kudu kitu ya bener pangasah abah kan poe minggu ulah ka mana gitu kan ada urang mah teh ka harti coretan tapi kan hiji guru mah kan selalu ngabimbing kurang ya. Walaupun eta misalkan lain dina media tapi misalkan datang ahwa ka diri urang fa inna zalika yuqalu amalaha bi qalbihi sabab saestona eta perkara loba carita teh bakal ngurangan tapak gawena tina waridat tina jur hatena hatena kumaha aya palayasu yasilu lahu maka naon hatina manehna moal hasil manfaat ma'al kamali atau mamana akamal intifai kamanfaat anu sampurna bihatin awalid wa huwa tanaqulu hatil qabi wa tasuhu biha nyata henteu nyancebna eta rasa dina hate sarta henteu mere pengaruh kana perubahan akhlak oke wa yuqifu wujudi sidqi marabihi sarta bakal ngaleuskeun kana kanyataan anu bener atau sidqi marabihi babar jeung pangeranna
Atau sanon inda yaqulu tabiru anha an sawatin nafsaniyati. Sabab sanyana urang nyaritakeun eta suwarida, eta teh teu pasti kayang hawa nafsu, godaan ka urang. Ya, sahwatin nafsaniyati. Li anna nafsa kana sateman eta nafsu tajidu an inda tabiri anha. Lidati wa syawati wa syirahan sanya atas nafsu bakal ngerasa nikmat sampai ngerasa sugeng atau bunga lamun orang ketika eta nyaritakeun ka batur berarti jadi kayak urang teh hanya anggap wali, urang teh hanya anggap urang teh makomna teh geus luhur. Ayeuna jadi bahaya. Wa tadi kayoki sifatiha maka eta justru bakal nguatkeun sifat-sifat nafsu urang. Anu kuat sifatnya jeung eta nanti kuatan nafsu eta tungtungna mimma yang auha bakal ngahalangna eta jama kana naon nyokot kana eta manfaat fi wujudi sidqi ma'rabiha. Maksudna naon? Nafsu teh pinter pisan ya. Nalika urang ibadah nafsu lapar hayang dipuji, nafsu lapar urang hayang wah. Nalika urang meunang ilham atau rasa nikmat ibadah, nafsu hayang berbagi cerita atau sharing atau share lain ku niat dakwah, tapi sakan batu nyahonya urang jelema soleh. Oh jika urang mah kieu ye lain dina ieu mane sok dikir tara dikir saja jika mah bakal kieu urang ge penting zikir kita menang urang teh dicaritakeun. Justru ketika seseorang mengalami ahwal seperti itu maka dia akan diam. Karena dia ketika sadar kaget, astagfirullahaladzim. Pikiran kurang, tafakuran. Bahkan ketika orang rek nyaritakeun teh sieun. Ternyata ada bisi menit. Kecuali orang kabur bebejaan. Misalkan abah atau sekipa penting teh kalaman kieu keur dina zikir keur sadar, keur zikir we, keur antara zikir atau selawat. Pada batu seukeut aya ilapat kitu nah eta teh bener atau gangguan ti setan. Eta guru teh dihitung ya. Di mutolaah. Oh, kejadian eta bener. Kumaha mencikapina kudu kieu. Eta orang dibimbing. Tujuan naonnya? Ngajaga sangkat energi spiritual orang henteu bocor. Aya hatna henteu kacangkem dina diri urang. Ai waridat teh rahasia ilahi teh ibarat ubar. Sangka naon? Sangka eta ubar teh mati, mujarab ubaran penyakit hate. Eta ubar kudu cicing dina jero awak hate lain diomong-omongkeun. Da bagi seseorang guru mah ketika kalian menangkeun warid kanyahoan, penting budak menang warid ya tok antepkeun we. Gitu. Selama dia tidak membocorkan, kadang-kadang bapak itu sing berdoa, ya Allah pohokeun eta ketika si muridin ketika guru mah kitu ya Allah pohokeun eta si muridin ketika maneh dina kayaan sadar jasmani. Misalkan contoh hakikat la ilaha illallah la ilaha illallah berasal berarti naon beres dikirna cek hakikat bang dicaritakeun ka guru atau dicaritakeun ka babaturan di meta bapak teh meta dipohokeun kalian kadang kebaca berjalan dan misalkan ketika orang nanti ketika hiji guru bakal orang antisipasi lamun eta rek terjadi musibah atau non mere lolongkan atau mere peringatan atau warning ka si muridin ketika rek manggihan nikmat anu gede ka hati-hati euy sampo ieu kadang-kadang atau diuji heula ku guru mah diuji heula sama meta si warida teh bener-bener terjadi itu kan pegawaian guru teh kan model itu di guru jadi jangan dianggap enteng ruhani itu kerjanya itu lebih susah dibanding jasmani urang ya jadi eta lamun dicaritakeun hatisna ubar teh nanti diutahkeun deui sanajan urang meunang ilham anu luhur tapi kalakuan urang anggar kitu keneh teh perubahan alatna sabab kekuatan wadeta beak dipakai carita. Jadi ketika orang ditanya ku batu teh nanti jadi tersep we. Anu urang mah ketika anya teh tersep ngomong-ngomongkeun anu masalah misalkan kana tasawuf karak tasawuf cerita masalah makom gitu cenah. Atau orang misalkan ketika orang buang informasi kemari nanti masa-masa dunia teh boga urang. Tidak mau cerita perkara-perkara yang anu manfaatna. Kajian lebih gawe naon we. Tapi berarti sabarin non, ayah ketentuan di hati. Bukan karena kita nanti tersujud batu teh sabab urang mau diganggu tina ke kenikmatan diri sorangan. Misalkan contoh orang mau prek handphone atau bukan seperti itu. Tapi dia ketika mengisi urang itu nanti tujuanna sih, manfaatna jeung urang mah jangan sih. Ini urang teh ninggalkeun. Atau misalkan kadang-kadang urang kecicing, batu teh ngomongkeun batu ini tuh urang. Tapanya urang teh tuh pantas urang ngomongkeun hasil-hasil tina bahaya ka dina kalian.
Atau paling bahaya ketika orang dipitnah sehingga nyawa orang menghilang. Kita mana warid ya. Pasti dah warid mah datang tina zikir mah. Ya, kan warid itu mah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Eta mah datang misalkan panjang rek sakedeuk. Ngegebog berarti bahkan suatu saat kalian sampai ngoprot kesan ketika kalian manggihan perkaraan kasieun atau ngamean perkara-perkara anu bakal dikhawatirkeun kan misalkan zikir kieu ningali keprahna eta mayat kudu mayat waktu saya zikir gitu padahal urang teh mikiran naon artina eta teh gitu artinya teu kateuleman bubur ini kabur oh kejadianna bakal aya kieu bakal aya fitnah ka diri maneh bakal aya sing hati-hati eta oh cukup maneh ulah dibejak lamun dibejakeun ka sasa bakal terjadi tapi lamun teu dibejakeun ka sasa eta mau terjadi kan itu syarat kitu karena misalkan carita ka guru hungkul guru penting dan setiap malam aya kurang zikir nya mah kudu nikmati zikir kudu daekna atau gede-gedena salat ieu kena naon jadi dina filsafat tasawuf istilah ladzah nafsaniyah kenikmatan nafsu nalika urang nyaritakeun pengalaman spiritual urang ngarasa insyirah sugema atau plong tapi cek ieu kitab hikam sugema eta teh sanes sugema karena Allah tapi sugema sabab nafsu urang ngarasa urang teh leuwih hade dibanding batur atau urang teh lebih soleh atau urang teh sebagai seorang wali lah gitu ngakukan banyak sering urang mah kucing keur zikir ieu urang tong aya ka batur mah walaupun sakeus ikhwan kecuali orang kanon kecuali orang misalkan ka pengesah mah kayak wakil takinan atau aya utusanana itu boleh kan langsung ke abah sing saha anu nembongkeun rusiah pangeranna maka manehna geus hianat kana berarti kan Allah teh rahasia ka urang ketika urang juga teh Allah akhirat kadinya dina tanah saki atau akhirat tah misalkan urang mere kabar ilham ka anjeun kade rusiah antara anjeun jeung kami ulah dibebedakeun ka sasaha berarti ngambil manfaatna lamun eta rusiana ngakajan pribadi seorang berarti rek naikeun makom contoh kahiji urang teh keur salat tahajud tuluy ngarasa tenang pisan sampai ka ceurik terus isukna teh urang teh nyarita ka babaturan duh penting mah mun dibeda rasa teh euy asa khusuk pisan balukana sanggeus urang nyarita kitu urang bakal ngarasa bunga tak eta rasa bunga teh mangrupa kadaharan keur nafsu isuk nahusu eta bakal jadi urangan sabab hati anjeun geus kotor. Ya. Contoh kedua, saenyana jalma anu bener sidik jujur ka Allah, manehna leuwih rasep dianggap jalma biasa ku batur, sanajan hakikatna manehna keur numpak kursi kancana di beunun Allah atau boga kedudukan Allah nu tinggi. Aduh sia, ceuk Allah teh maneh diangkat derajat ku kami. Mural datang ilham atau orang, terus nanti sadar, berarti lagi kami mungkin sieun. Aduh ya Allah ya Rabbi kudu kumaha rambulu aya di kabur gitu ulah sampaikan urang terjadi masalah kali itu akhirnya masuk sepisannya contoh-contoh para ahli sufi ya ketika masih udah kita ulah lagi gitu dina tasawuf ulah lagi zikir tarik mah jadi salat jangan barang hati ulah lagi teh sekali dicarita ke masalah makom anu misalkan batur-batur teh kana tasawuf urang ngomongkeun lain ajaranna tapi omongkeun makomna ahwalna atau tingkah laku hatena sehingga teh ngarasa diri urang teh sombong pisan teh ieu ulah terjadi itu pasti terjadi atau dina waktu urang misalkan bener-bener deukeut jeung Allah di waktu urang boga masalah gede atau dina waktu urang boga pangabutuh atau dina waktu urang lebaran gitu karena lebaran si saliknya itu adalah penderitaan urang teh keur zikir nikmat dikeut geus urang teh geus ulah teu geus butuh makhluk teh jangan sih urang aya hanya teh urang aya butuh ge berdoa jeung Allah zikir teh saksana teh sanikmat itu dor dia datang ke urang teh bahkan perlu datang itu bukan satu bisa sampai 10 jenis bisa sampaikan kalimat tapi eta orang misalkan diterjemahkeun mah teh beuntar beres mikirna terus urang teh cacarita ka batur mah eta jadi murad atau urang geus hianat ka Gusti Allah lah sampai taya hikam teh ngadidik ka urang supaya urang ngajaga mental supaya jadi jemaah amanah ketika dipercaya ku Gusti Allah. Mata ke ari naon ari wari bakal datang ka diri urang nalika naon nalika urang zikirna anu khusyuk. Nika zikirna urang khusyuk. Cuma kita khusyuk hese.
Kahusuan eta bakal datang lamun naon kahusuan eta bakal datang lamun naon lamun misalkeun urang zikirna aya bimbingan gitu aya bimbingan ya jadi naon ingatkeun zikir atau urang ketika urang wirid maka Allah bakal warid ka urang tah warid eta kudu dirahasiakeun ku urang teh berupa naon terus kadang-kadang kan kita pernah itu ketika dia itu mendapatkan suatu musibah dia zikir sampai nonton tuang dan lain-lain itu dahar bukan hajatan tapi dia gak mau makan sabab panceg dina hatina urang geus wareg we zikir we teu haus teu naon sampai ka tincak 3 poe tah dina 3 poe teh misalkan kalau teh dibuka jalanna ieu jalan kahirupan mah teh ngan saukur tina hiji barang nyata ibu awi ibu mana teh geus tutup gitu beres meunang wadi teh mah beres geus beres eta wadi terus menanggal ibu ternyata ibu teh di tengah jalan teh dia tuh kan bingung dan itu salah satu salah satu khodini ya atau salah satu teman bapak juga ya, yang suluknya itu bocor kayak gitu saking bingungnya usaha teh bisa bukan dia udah usaha kemana-mana tapi mentok-mentok we bakal rugi terus sampai ke diudak-udak ke batur akhirnya dia teh urang misalkan urang butuh penenangan diri nyata naon lamun di masjid era ke batur sing dianggap naon-naon maka dia itu berangkat ke salah satu tempat atau hutan dia membangun panggon di atas pohon itu ada air di bawahnya itu lumayan tapi bukan hutan yang lebat dia hanya hutan itu aja lah hutan lintasan bukan hutan larangan. Jadi sana itu sekitar 3 poin dia berusaha. Tapi dia karena dia posisinya kenikmat itu karena salah parot, pagi dia merasa puasa. Ya dia tetap nggak dia tetap istirahat dulu, tidur dulu, sholat duhur dulu, sholat asar dulu, itu sholat semuanya dikerjakan. Pas beres itu dina terakhir lagi 10 poin, dina waktu ketika dia melaksanakan amaliyah malam, dia mendapatkan cina kelebatnya bahwa jalan kehidupan malam cina dina anak awi, na ibu, akhirnya dia tuh beres bentar, besoknya sambil pikiran, nggak lewat ke awi, ayah awi betul, ya bambu betul. Iya, mudah mudahan cobaannya balik sugane ieu teh jalan kehidupan. Mudah-mudahan Allah merek pituduh teh kalawan kana ibadah. Ya bismillahirrahmanirrahim, niat abdi ngarawieuh sanes bade niat dolim kana tangkal abdina tapi abdi bade ngalaman manfaatna. Dicokot digali dipesek dibawa we teh kana teh make tali. Dia teh ngagidig bari jeung leuleus teh, baru dinya teh kada ngarasa lapar. Geus beres eta teh geus mun teh lapar, akhirnya lapar teh, maka dia itu sambil ngelewati ke sungai itu dia nyari-nyari ikan. Atau non bisa ditanam dimakan itu seperti non buah rendong, buah kali itu didaharan pun sambil balik. Pas waktu asup kana perkampungan dicerita dulu ya, pas kana perkampungan aya jelema cenah Kang eta nyanak naon nyanak ibu cenah. Padahal ibu teh loba di pasar ge dijual gitu. Bae naon kitu, ieu cenah sugana eta teh jadi ubar cenah. Ieu cenah pamajikan cenah nanti beutuna gede cenah. Berarti cenah peuting teh ngimpi cenah. Lamun misalkan eta bisa cageuna teh ku ieu anu dibawa ku hiji jalma. Cenah eta cenah ieu mah entong cenah ieu mah. Coba hate jimat cenah ieu mah jimat batu. Ku abdi dipesak sabar oge cenah. Ya cenah daek cenah akang maneh teh heureuy. Daek akang cenah mayar 10 juta. Kembali lah, yang penting mah dicatat kita bengong datang lagi cenah waduh mal dijual tapi daekeun geuning ada hanas geus janji teh ada dijual 10 juta cenah ka bumi di bumi nanti di pasir Muamalah di pasir naon yaitu salah satu di gunung di daerah Cisaat Kalkur ya kira pas waktu geus dibikeun mate geus dibikeun eta terus diasakan terus asak teuing cenah cepa majid nanti bubur ada teh di imam alhamdulillah cenah teh terus maneh teh ada pingsan sakedeung nahan nyeri teh ya pingsan sakedeung kan anu acukna kan gede da botongna teh gede teh kanilaan cenah eta teh lempes gitu kan teh baju teh jadi anu gombrang teh dasar teh jadi kempes bener kan teu eueuh tapak getih kaluar cairan kaluar lempes gitu habis baca teh mah ternyata bukan nanti da eta teh kabeneran mungkin Allah udah bikin skenario seperti itu udah bikin skenario seperti itu sehingga non si jelema eta kebenaran asalna 10 juta teh ditambahan jadi 30 juta saking bungana gitu ada tasakuran dulu itu kan sering ada wayang golek kayak gitu kan tasakuran memang itu jelema jegut cuma beungat punya kebun cabenya juga hektaran gitu kan maka ada itu dibeli terus eta mah teh iya bener teh tapi dia ingat geus si ena mari usaha teh kana ibu ngajuar bung gitu
Maka dia itu udah itu semua itu balik ke rumahnya, dibayarkan hutang ka jelema-jelema anu ngundang manehna. Sisa-sisa uang itu adalah sekitar 13 jutaan. Disimpan ku istrina teh, dipakai poe-poe. Dia itu berangkat lagi ke gunung. Isuk-isuk teh subuh-subuh teh subuh-subuh teh ka gunung, kalau gunung biasa eta, terus ngalahan awi gunung kan anu ngabogaan. Kos urang kamari di sawah teh itu kan ngabogaan. Dialaan nanti menang satangan bawa jual ke pasar, eta laku ganjar. Sehingga sampai tapi udah meninggal ya, udah wafat. Itu sampai sabar generasi itu dagang ibu dagang ibu. Setiap digandong ari sampe mescan ka pasar teh geus beak cenah. Kena misalkan nanti digandong gitu, ari kena ke pasar, hanya satilu, cuma geus asakan di imah. Gitu. Isukana ngaladi aya tambahan cenah aya mah make 2 gantungan, sagantungan itu isina teh misalkan 12. Itu jadi loba, 24, 48 dibakarnya. Dijual ka pasar 10 ka karapa karung geus dibuka geus ditanyakeun eta ibu aya kenlin, kalak ngala dibunuh, dibeli ku batu teh ditawar-tawar hargana teh. Sabaraha 70.000 beli. Sababari eta sampai terus nah kadang seperti itu. Lamun misalkan eta manehna dicaritakeun ka jelema nu mimiti papanggih teh henteu ieu mah ieu teh ibu teh meunang ilah pasti Allah bae eta cilaka. Dulunya jadi lain jadi benar tapi jadi teu bener kan. Ieu teh misalkan urang puting keur zikir kholwat 3 poe 3 puting sehingga datang ilham ti Allah kita urang teh bahwa pangusaha teh dina ibu urang mau dijual. Da yakin eta teh teu aya manfaatna kitu. Nah seperti itu, kumaha kita caritana, da urang mah da geus khawatan, kumaha geus abah geus. Urang tinggal ngajaikeun kehidupan sapopoe anu normal. Ulah anu dipohokeun teh amalia. Ya, tadi teh amalia teh nyata naon? Power atau pulsa teh. Itu sih geureuh urang teh. Antu jare urang ketika zikir lain kadinya kan suatu saat ketika kalian beres, kadang-kadang kieu deui. Urang beres zikir teh beres. Keur mami urang beres zikir nu anteng zikir teh saking antengna teh kana hitungan. Tutup Sayyidina Muhammad ngadoa urang teh bikin kopi sakedeung. Terus bang ket mante pres itu datang ilah pasti. Ilham teh. Itu tidak waktu kerzikir aja. Kadang-kadang orang kercicingna kieu datang atau misalkan urang peutingna urang amalnya datangna ke jam 8 isu. Ya itu yang sering Bapak rasakan itu seperti terjadinya misalkan kembali ka aki atau Raputin itu kadang itu naon poho, kadang itu kada ya seperti itu aya ngomongkeun nya poho, penting aya ieu jang saapika, jang misalkan atau jang ayeuna atau misalkan jang aki itu. Nah, eta dipohokeun kabar. Sabab eta terlalu krusial tong dibuka teuing gitu. Maka Bapak gitu kali ngadoan, ya Allah. Mugi Gusti mohokeun kamari abdi ketika mendapatkan wahyu kembali simpen supaya itu jadi fitnah, kecuali hal-hal anu biasa. Seperti keterangan batin, ketenangan jiwa, tapi hal berita anu kitu mah ulah waka ya. Kalian ulah waka, kalian mencatat tahu sendiri. Nah, itu hikam yang dari hikam anu ka 202 halaman 2 hiji juz 2 nyata ngajaga seuleuh dina jero dada ya. Mudah-mudahan ieu manfaatna jadi bekal kamu urang kahiji urang teh ulah sok babari ngabocorkeun rahasia. Kalau lagi ulah membacakan rahasia babaturan, orang lagi ulah atau murah mukakan aib batur, lamun mukakan aib batur maka suatu saat orang bakal dibuka aibna ku Gusti Allah. Kita pamuri manusia jeung Allah, nu batur ge teh nyaho, kecuali anu kudu nyaho teh guru hungkul kan di dieu kan, kecuali ka guru mursyid kitu ka ieu caritana illa in fa'abiha wa huwa taqnu fi fadhilatus sirriha. Nah itu sampaikan dalam Bapak Bisa Sadaqallahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.